para pamirsa tepat baik sedang abdi ngahubun dina seri anu kadua dina judul Prabu Durjana Sakti Wilujeng Ngabandungan. Kacarios ieu ada di Gatot Kaca Mamalihan anu bade halu mampahnya eta katumaltis teh bade nyanak utek Semar Bajranaya kacatur ieu di jalana mun rahangan nikah jaga doakeun ieu kaula dina waktu ieu teh nyokot utek dari Semar Bajranaya ieu ya aja kabeh amar teh woi orang-orang kabar teh ulah sambat kana yaman ulah kaget ieu ulah Gatot Kaca Mamalihan laju ieu Raden Gatot Kaca melirik busana Prabu Sosodera tidak gedene pun selontongan dia. Waduh, Prabu
sosodena. Itu tuh. Orang-orang negara amat kaget ya, udah kaget ya, udah gatot kaca. Lajeng, iya ada gatot kaca, meraskan hal mapah dari nyatakan negara amat kaget ya. Tunda lampah eta. Kacarios, iya wawangkon Manukara. Nyata Raden Arjuna, nuhaturan ambingsi, Raden gatot kaca anu asli. Anu mana saur nate bade aya anu didugikeun anu mana anjeunna teh saur nate aya teh nuju aya dina tegeunah sepuguh raraosan kalayan ratu tutubulan Pasep anak ini Raden Gatot Kaca Bapak Arjuna Putra Gatot Kaca atau bersama pangapakos kalau pada negara Bapak diterima kasih ku amal Sumpah sungkem saudara dan terima dari kewetangan walaupun dari masyarakat nuhun kasih otong atau tinggi di napang na putra Gatot Kaca di hataran lagi tidak waktu itu berdaya pikir saya bisa kudung kasih mama anu kahidina pangnapaman haturanan lagi hidup ka di waktu ieu ternyata kaya sane nuwun tinggi paman teh nyata hayang negrakeun rasa kasono we dumeges lila urang katarapangi laras paman kumaha kanjeng ibu sareng kanjeng rama dina waktu ieu alhamdulillah aya dina ibadah Gusti Allah pangeran nuhun kasih saya posna kumaha bibirika di dalam sumber di dalam waktu ini. Alhamdulillah ayat dina ibar. Terus, kepiting bagi anu paduana ayat 3 tahun. Sahnya eta kieu teh paman teh salian teh netrakeun rasa kasono ka hidup kanu jadi anak. Terus, paman teh aya nu pernah didugikeun ka anjeun. Hari itu kumpah itu. Ya satu kunaon dina waktu ia pamantar segera nahwai ciki. Laras. Pajeng dia ting hate ngaranna ge hate. Dek dahar teungeunah dek sare teu bisa duh. Dek nanaon asa teu puguh pacabakan we pamantar dina waktu ieu teh kate. Oke itu paman. Laras. Mungkin warga sareng lantaran naon. Ya tak paman jadi waktu ia can apa bakal ayah naon jeung naon kejadian engkena
lantaran naon anu geus oge teh heula basa paman boga penyakit sarupa kieu perasaan jiga kieu eta besok aya hiji kejadian bakal aya pacokrekan kasep loh oh gitu paman leres tah teu mimiti aya napek paman bantuan ku kita nuhun gitu paman nya tadi waktu ieu teh sok anjeun sigar tapi eta sareng hati-hati leres paman nya teh ulah kabawa ku sakaba-kaba leres paman pek ayeuna hidup salakululah tamtama satria di Pringgadani geura saringking pangekanci saring pagar ika leres paman di esok ku putra Gatot Kaca paman ieu paralun anu pajuhun hapunten anu disebut dan sawios tong sawios ulah salampang paman di waktu ieu putra Gatot Kaca anu bakal kapayun upami aya naon-naon paman syukur bagja kumayangan kade kan anggar wae urang teh kudu jangkap ya teh hati-hati lantaran aya ngaran-ngaran musuh teh bisi urang keur sare di bomohan bisi keur cicing di tukang di bomohan kudu hati-hati dina ieu waktu ieu kan mangga paman tah sakitu ti paman oh ini gitu pas paman dikahatur nuhun paman sawios jangkap ya sareng atos-atos dina waktu Gatot Kaca saha anu bari ngaraksak nagara aman kan wirje anu hati bakal aduh hari pancaran putra Gatot Kaca halus kudu kitu jadi satria leres paman di estok tah sakitu ayeuna paman dek istirahat heula we dina waktu ieu teh sugan genah sare aya geus diomongkeun sagala rupana kahidup mah mohon paman mangga sakitu boleh aya wae kejadian begini kaja Iya. wah aya kejadian tapi lamun aya naon di negara aman buat amatan dosa anu hati Gatot Kaca anu bakal kapayu dina sakala rupa pacuk rekanana woi satan jurik ngiluwuri kalau anu newo Suprabo anu newo Sumerbo anu newo Gatot Kaca bakal hancur-hancuran di dalam diri secepat kabarana what oi audio mana yo bulan benawan mana ini ya biasa lu cuci ngeceng di gerohan kecil dia aduh kan lagi bapak akan boleh macam atas cabok siapa ya iya ampun di situ aku ada naon itu juragan nontonnya Ya. ampun ya sekarang aja aman ya ayo Kang Ugun ya teh iya kagok sih jauh terkagok bisa tuh oh itu rawan gerak bisa ulangnya ulah bisa ayo ampun Gusti Agung ada ayo gan coba pengebaktos ya ay mana dipegati ngising we mana semua kan aduh keturunanku si Oga itu ayo ampun si Dawal kemana ayah kan Dawal di situ menuju jajan bakso tadi tuh menuju Cimete kayak gitu kumaha tuh mohon sampai setengah mangkok lepas di sana mangkoknya kayak gitu kunaon emangna bade uin dinagan tong ada wae mana pun begitu semua jauh naon ada yang mau euy aya naon atuh lah tadi ieu ku jeragan anu di geroan kitu bisa dijebret kan dijebret ge manehna heula aduh jangan abang ya alhamdulillah mohon ari dina ibadah pangerannya mohon aduh mohon iya aduh aing mah keur mambaso
lah makanya lada sana pas di sawahan amang teh ja. Tondok kan. Mohon ya kesakan ari banyak tuh ane da raka. Aduh, ampun naon sebenarnya harus banyak dewek. Henteu itu dina Bangkong. Oh, sudah nih. Aduh, ampun lain eta mana naon ngaran teh kunaon bari heuleun. Nya dewek teh geus ngepret Bangkong. Ai kitu dinu batu. Ai kitu Bangkong teh beunang batuna kakepret atuh bareuh. Aduh, ampun. Pasti aduh, akan sebuah pangabakos mohon dulu. Aduh, ampun ya kakak Kang Prabu oke ya. Kakak Kang Prabu Paji Tangkorak. Wah, aja lagu. Aduh, ampun, akan ya Pak. Aduh benar ya, tekok dimujinya. Kasep kasep atuh deu mah kasep atuh. Nya kasep Pak Kuda. Aduh, ampun, Gusti aduh. Sumuhun sebab pangabaktos kan iya ditarimo po di abdi oke kurang Gusti ditarimo dulu rupiah itu berrepresentasi naon kan itu pangaji si mabili suran tadi itu lain iya po jadi dina waktu itu tadi teh kaula teh geus disauran kurang paman abdi oh kitu Jun iya ai kitu kumaha cina majarkan teh anjeunna teh eta menuju teraros we cinta. Oh gitu. Kewajiban urang salakun putra daerah, putrana negara jeung bangsa pikeun ngabelaan bangsa jeung negara. Oh gitu sun mohon. Janten ayeuna teh tugas abdi naon? Tah, baik yang kabeh teh jeung hati-hati. Ini ayeuna tugas maneh nyata pikeun jaga patroli. Bantuan kaula lantaran kaula boga sesorangan teh. Tanpa bantuan ti balaraneh kabeh. Sumuhun ganah mangganya. Mohon kan, abdi ge da ieu tos lami belum ngarona itu. Oh, belum sia ngarona atuh di marana belum. Ah, teh. Mohon kadang-kadang semuanya mau ngarona we jam 12 nya. Jam 1 geus eueuh ka mana? Tinggal teh ke 5 bijot. Mepret. Jadi ampun Gusti Allah masih akam mah kitu. Kudu ka manehna ya. Karena geus eta kamana jam 2 geus eueuh. Aya teh aya domba kokoceakan. Beang ditinggal teh di jero na aya kang kepotan. Ah ieu beuguk tong cocok ah. Tong boga-boga era tuh beuguk. Bisi asup kana koran gitu. Jadi ampun lain asa anak kakak kan anu aya anak kakak geuning eta domba anak mah hiji. Anu mana eta aya anak domba. Ai kitu kunaon? Ieu naon irungna pegek juga akak bu anak kakak. Ah coba kada baca. Tong beja saya bingungan. Iya ieu. Era ada salah dewe. Naon kitu? Oh, dewe ke kieu domba mundur. Ah, saluana we. Tong cek tong. Sakit tuh. Aina kaula teh kalu mampat di waktu. Mati. Sumuhun kan. Yang mangga di estokeun atuh kan. Sok. Lajeng ieu Raden Gatot Kaca anu asli nyaeta ngapura saat awang-awang ke Gegana itu Gegana margi sareng lantaran anak anjeunna teh bade patroli dina waktu ieu. Sakitu pote. Nitip kaulu. Mangga kan di estokeun kan. Aduh, ampun. Iya. Lagi. Naon kalau mana sana kobe juga kan anu, nampuai gitu naon gitu, udah sebagainya, permen. Halus kan dapat kaca orang sebagai orang Indonesia kudu bangga boga Gatot Kaca tapi dah angar we, banget agak berjasa ilah aja belum Superman loh, Spiderman, Marvel. Jadi ampun Gusti Agung tapi ingat orang kudu ingat budaya sorangan ulah kabawa ku tradisi luar tapi memang ya itu namanya ya tapi kan wajarlah Indonesia iya mah film-film luar negeri saya ikut ya kan orang kudu banget Gatot kudu nama dina ciki teh gambarna teh gambar Gatot Kaca kita ya benar iya mau gambar mulai lain Power Ranger kudu nama gambarna teh gambar Anoman teh gambar Aka gambar kuring bernaon gambar kuring dinu ciki alusna
berenglak-englakan. Aduh, ampun kegituan monyong. Atur. Heeh. Aduh, ampun Gusti Bapak. Barang nuju ieu astra juga sepak api kuyon. Sareng dawala. Kudunya ieu kalarasan Raden Gatot Kaca mamalihan. Ngalangkung kasaluhureunana ieu duaan. Kalayan ningali kalayan ieu rorot anjeunna kahandap nyampeurkeun ieu astra juga sareng dawala. Itu juga si cepot berkesalah anak si Semar itu cepot. 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 Ayo. Nah, hanya Sering lu. Cepot. Udah, juga petir di siang hari Yuk, nah. Wah, itu udah lagi tukang kredit Udah boga utang. Urut naon aya urut kamari mau dipanci jeung pamajikan. Aya akan boga pamajikan gitu, boga belagu apa domba nu tadi teh. Aduh. Ulah kaget cepot gitu lho. Loh, menyo. Hanya teuing atuh itu pindah-pindah. Deuk mah. Aduh, ampun, Gusti aku. Heeh. Wah, salah naon juga juragan anu. Tapi kakara ge ini mending geus balik deui. Ya, sebenarnya aduh, ampun. Tapi hebat Gatot Kaca, yang sebenarnya sih. Aduh, sahanya buka tuh tinggal ya. Lajun ieu Gatot Kaca pamalihan, sampun dumugi datang ada. Woi, what? Agan. Nah, deui. Oh, emang naon gitu. Itu nomor saya kan dia terus patroli, ngajarkeun ka abdi nu warang. Bukan naon kawan. Cuma orang iya kan mau ngirim patroli oke bisa kejahatan karena naon juragan arjen apa itu terus saya nanti nak lara saja kan oh itu iya sebut abis itu bapak mana kemana ayah itu di situ lagi serang emak di lembur oh itu iya awal cuma kan akan nah terus ngawi dari lembar kan angkat kan iya olah geus dicai lagi. Oh gitu. Tahu abdi kan mane geura inget tina waktu. Ai kitu kumaha? Ka bapa mane ka ditu tepungan pejakeun. Naon? Pejakeun bantuan we gitu. Sing jangka belakang jeung hati-hati. Oh gitu kan, mohon. Emang tadi kaulah ngomong naon wae. Nyata tadi teh agak nyerus orang patroli itu, margin naon itu negara orang ketiga di Israel tiapmu itu oke tuh, iya halus, nah itu jaina sok dawala mana kira tadi itu balik, abis kan, iya duaan serang siakan cepot, terus sorangan dulu, oh gitu, hanya asal beda sudah naon dulu, ini julukan anu nggak sejangkung, mereka itu, biasanya yang nanya dia tahu lah ada dalam bertanya pohokan itu di pikun dia mah hanya lagi nggak terus pikun akan ada dalam itu kok ayo ngapek dawala mana kita balik kan itu oh gitu dan awon non bebernya dapat anu ngajawab kok dan iya tahu ada sok basket. Oh dari mana tuh nyamuk juga na basket. Mana kita jadi ngejampungan. Wah, nyamuk sekali. Tibur baca neta dawala. Laju, iya dawala di orang uri satu itu. Keterangan yang dia namanya dia Gatot Kaca mamalihan. Waduh maksud anu kesare. Nyata kaya astra juga. Barang menuju itu. Iya dawala halu mampah. Dan iya. Atau momen itu abdi bade halu mampah dari awak kecil kan, bade ka bapak. Iya, mangga pejakeun ka bapak mane hati-hati gitu. Mohon mangga mohon naon beliau tenan naon di desa mah. Tenan naon kitu naon gitu. Heeh bisi hati kuring. Balik menyo. Ya tuh nya. Sok asing kade. Oh, hati-hati di dia. Ya dawet ke ini sekali waktu. Kade monyo
bejakeun ka bapak gitu eta si giras eta hayam si borontok ya bejakeun wadi polisi tidinya mudah-mudahan mencangu mah ngecelok ke tetangga yang heula nya ai kapal pait mah kumaha gue gitu ulah atuh juga sampai tilutik tapi gede gede nya ayo mangga kan iya wangi ayo ampun Gusti Agung kan pada aya naon atuh kan gitu mohon anu penting dan pangna abdi saking ngiring ulah heula iya jadi sama dan nama kieu ai itu mah kaulah teh terus ka bapak bane gitu waktu itu kan iya pada naon kan pada nyungkeun batu ali lain lebu itu terus dipayahan bapak bane ke kaulah agan masuk keureunya leres kan ngeros ke bapak ali gitu bener dipayahan itu cakot otak aku kaulah di ruang itu leres kan ketemu ngeros itu kan bener po malahan memane gitu na waktu itu dipayahan ku kaulah begitu gajangan al-azim kan leres nyaros kan ketemu itu bener po sudah terkelaskan mereka payah awak bener waktu itu agan kunaon kan kalau bertanaun agan istighfar kan cicing saya tahu bawa ngomong ada yang kali gitu alim kan ada yang belum agan benar toko aja agan ulah itu kan pamali tetap cicing ngeros itu cicing ulah cerik babuk sama cerik yang muncul kena cerik kena hero musuh kena mata agan ulah ngeros itu lanjut iya asra juga ya tadi jamak kuil dan Gatot Kaca hingga masing empat itu makan yang pelaya bagi sahur iya Gatot Kaca mamali hantai ya eta badai ngarah si asra juga heula teh supados kena semana jantan separa rubuh sareng terfokus jantan kena bakal ngaco gitu dina paniatan anak anjeunna agan ulah kan abdi dari kumahakeun cicing sia geus pegakeun awak maneh da situ bagi awak meriki kieu teuing da situ kawala paingan da wae kemenang milu balik tadi cicing baru kapura ma bapak sepote sok nanya dikeun wae ka hate majun bapak teh sok ngaluludat wae cicing baru mangga kan sadaya-daya pemboroning marga tenaga para pati macam kasih agar wangga oke memang ia sedang jalan api magan gak ia Raden Gatot Kaca ngagunakeun aji eta gagaduhanana margi ieu teh leginya marjatan Gatot Kaca atuh ieu ilmu nawi sami ngiring neraka ieu Gatot Kaca mamalihan iki siapa paehan sedina waktu itu kau sudah pegakeun sahabat anu bapak mana itu sudah pegakeun paeh awak mana dina waktu itu enggak kan sadaya-daya dinasti kesahiang kumampara iya asra juga dijamak Raden Gatot Kaca yang masing pati itu makin mulai kaya tutung dina kayanana oi ya wis kena dihin dinasti mapak bayat kenalara tumung semua saksian paen si anak panah di waktu itu lajeng iya Raden Gatot Kaca saparatosna muga jangan asna juga halu mapah deui ngajujuk ka tumari tungguan kaulah ieu semar saat sekuai kabeh di armarta diacak-acak kabeh
amar dari sekarang kalian mana semua seperti sakit cepat untuk nabi kaulah dasar pituluh tinu maha agung angin penyalindungan ka anjeunna kalayan rahmat sareng pitulung anjeunna ieu layon asradinga aya nu ningali nyaeta anoman perbancana suce margi anoman perbancana suta teh anjeunna teh kalarasana duka kalayangan dijiga oliati nyaeta angkat dikendali sada bade ngabujang negara amarta margi sawerna teh cupu anjeunna anu tepat nyimpen atanapi ngawadahan rohna dan dan muka intrajit sarpa dikinakan yang begitu teu aya dina waktu ieu makana anjeunna margina anjeunna teh nyata ka nagara amar teh bade ngabujung ka Bathara Kresna jaga iya kaulah iya dikendali sadar deka kajujuk ke Bathara Kresna dan ayam bisi doakeun kaulah ganja ya cukup kaulah leungit anu sok biasa dikendali nagara kaulah barang anu matret kahana ningali aya layon anu ngabubugang nah itu asal kebenaran ayat kahanap itu ningali aya daun siga aya layon jelema boa jelema keur sare gitu anu geus ngebon dina nama katuduhan bener sare di mana we tapi maknya sare na didinya dina leutak sapeun beurnya ya aya udah ku kola kahanap ajeng ki anoman ngacak ketan eta layon nah ieu aduh tapi kok belum oh iya iya carios dari kedua ya tadi judul Prabu Dusyana Sakti urang sitapkeun dugi ka dieu tepang dari dina carita tilu